Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official dimana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka 28 pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilak di like di komennya nu saseureuh-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk binga kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu ka 28. Kumaha salajengna saur cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Urang ajar ngadon ngajak ucing-ucingan ka aing teh sia aki-aki lebokeun juring. Ulah loba lesan nya kumaha we carana gelut mah. Sapa bodoh sapa pinter. Cek aki usin nyelengkeung ti tukangeun si Jumha. Atuh puguh we lain deui ambekna si Jumha teh. Barang manehna Malik ningali ku usin keur nyerengeh bangun anu ngecek ka dirina. Teu beunang disabaran. Dasar aki-aki lebokeun jurig. Sok geura kaluarkeun pangabacu sia aki-aki pewet. Ku aing rek ditanah ieu sia. Sok kaluarkeun. Ceuk si Jumha ngasongkeun dadana ka hareup. Persis jeung anu dilakukeun tadi kawigeunna jeung ka si Kardon. Sok we ulah loba momones rek gelut mah. Make jeung ngasong-ngasong dada jiga kitu sagala. Kumaha mun urang nyerenteng saha nu rek ngahalangan. Kalah ngacapruk ka mana karep bisi sia teh nyaho. Dengikeun dia sia aki-aki pewet. Aing si Jumha nyaging rupa-rupa ajian anu aing dur langka. Sarta jarang aya jalma nu boga. Di antarana Aji Rawa Ronteng, Aji Batara Karang, Aji Waringin Sungsang, jeung anu lainna deui. Loba keneh deuleu. Jeung perlu dikanyaokeun awak dewek waduk, otot kawat tulang wajah, bulu bilik bulu bitis keris bulu kerek goben. Moal aya hiji pakarang oge di sajagat ieu anu mempan, anu mambuh
nyecel bocelkeun kana kulit aing deuleu na teu sieun sia ku aing age peot lah kegerna naon barina oge boga loba-loba ilmu karar itu patut anu geus oge anger we tungtung nama pae tembal Aki Usin teu robah sikepna teh tetep we tenang tur teuneuh nakar si Jumha nepi kareng haperanjug nahan amarah ngadenge caritaan kitu ti Aki Usin teh sabenerna ari hate leutikna mah manehna oge ngaku jeung sadar Aki Usin memang mibanda ilmu anu tingkatanana teu bisa dianggap enteng arek diteruskeun moal ieu gelut teh kalah ngajakkan ngomong wae atuh kaburu burang manten ieu teh panas gelut burang mah jaba era dirogrog ku tetangga geus karolot kitu cenah meureun kalaka ngalulugugeun kana riributan kadua mere contoh nu bener kanu ngora kitu meureun kete cek masyarakat lamun nempoun urang laribut teh Jumaah gandeng sia aki-aki nong torogan kalah beuki ngacapruk di asoran teh ye hakan atuh berep aing sia barang jeung nyarita kitu berep si Jumha langsung ngapelesur deui rek ngarah kana beungeut Aki Usin sakali ieu mah Aki Usin teu ngajak di tempatna berep anu bangbaraan kalawan ngandung tenaga jero anu rohakat teh hari tadi papag ku tenggelan kepang leungeuna hiuk destuk dua kekuatan bentrok ngaliwatan leungeuna masing-masing tapi dua nana terengrot-rengrot taragen di tempatna si Jumha tambah ngaburingkal amarahna saumurna kakarak harita manggih lawan anu mampu ngayonan tenggelanana seperti kitu mun seug ninggang kanu lain mah moal teu bejad sakur nu kakeunaan ku tenggelan anu dibarengan ku Aji Batara Karangna tadi tapi ari pikeun Aki Usin kalah nyerenge jiga anu ngaledek ka manehna aki-aki haganeun jurig sia pikeun anu saterusna si Jumha tuluy ngagembur ku tenggelan-tenggelan anu dieusi ku rupa-rupa ajian arahengna disirikna kabeh digunakeun kabeh dicobaan kabeh dikatrukeun tapi Aki Usin memang teu bisa disaruakeun jeung jalma biasa sajorelat awakna jejorelatan lir ibarat kilat anu lolobana mah panerajang si Jumha ukur nyamberan tempat kosong percuma manehna ngagem rupa-rupa ilmu kabadukan oge sabab di hadapan Aki Usin mah eueuh bedana jeung keboedan anu ukur bisa surudak suruduk teu puguh anu ngaranna Aji Batara Karang jeung Rawa Rontek oge asa eueuh hartina harita mah sabab sakumaha ajian hebat tur langka oge ari lawanna hese digarap atawa hese diragap awakna mah keurna nahaon ukur pating hariung we keunana mah hanteu kana sasaran anu antukna si Jumha jadi ngajanteng ambekanana rek haperanjug nahan amarah anu ngagugudug jereueun dadana bangsat sia aki-aki peot sok bagian sia nu narajang ka aing deuleuh lain ukur babalicetan wae mangga becus teh sok kaluarkeun goblok ilmu nahaun sia ti Aki peot cek si Jumha tungtung nama jiga nu ngarasa arah panona hurung beungeutna nu goreng patut jeung pikasieun teh beuki tambah pikasieun nah kalaga eureun Jumha capek ilaing teh cek beja masih lain teh cenah boga ajian Rawa Rontek jeung Batara Karang coba boga aji kahalimunan deui nah atuh lain gunakeun lain kalajiga anu haral gitu ore amah kuring mah tara miheulaan nyerang tapi teu naon ari magza mah tembal Aki Usin tetap teuneng taya kasieun gadeng sia
sok-sok tarajang dewek dulu misi boga pakarang sok keluarkan tibankeun tekan awak dewek dulu sia kekepeot. Teu kudu make pakarang gelut mah ongko daki mah teu boga deui pakarangna oge aya oge bedog petok mintul oge poho teu kabaawa. Cacap nyarita kitu ciri maki usi nyaho-nyaho las ngilas tina tetepan si Jumha. Sameme si Jumha sadar kana kayaan. Penata cekung wala setan sia ngabunguan si aki-aki lebokeun jurig. Cek si Jumha sakali ieu mah awakna ngacerig jeung ka tukang. Puhu ceulina karasa nyeri tur panas jabang ngahiung. Alatan beunang ku tenggelan kadet aki usin anu teu kabireungeuh datangna. Lain ngabongohan tapi si laingna we nu cileureun Jumha euy. Asa kurang yakin deh mah si laing ni banda Aji Batra Karang jeung Rawaronteng teh. Piraku karek dikepret kitu geus ngowowong jiga anjing anu dibabuk babangusna. Cek aki usin katampong geus aya deui di tempatna tadi. Dibencarkeun babatok teh ku aing deuleu. Ya, pedesa. Dua leungeun si Jumha anu panjang turang goas teh. Sakicep geus ngapelesat ngarah kana sirah aki usin. Tapi sameme panarajangna keuna kana sasaran. Walah, aduh. Deui si Jumha ngoceak tarik nakar. Barang jeung awakna anu nyampoyong ka hareup. Tapi bubuhan jawara anu geus urus seubeung ngalaman sagala rupana. Utamana dina urusan ijen patutunggalan ngadu elmu. Si Jumha teu kateterusan kituna teh. Harita katempo manehna geus ajeg deui dina tangtunganana. Sawatara eta aki usin oge masih keneh tagen di tempatna. Panonna museur ka si Jumha. Tapi barang aki usin ngiceup las cirim si Jumha nyaho-nyaho geus leungit tina panempona. Aki usin surti lawana dina waktu eta keur metakeun aji halimunanana. Keur kitu kadenge sora si Jumha nyarita sorana pipindahan. Sakapeung aya di hareupeun, sakapeung deui aya di tukangeun aki usin. Hei, aki-aki 7 mulut turunan jurig jarian. Lamunnya siap pinunjul ngarasa sakti mandraguna manggulang mangguling. Gerak panggihkeun aing, ayeuna keur di mana sia? Aki usin teu ngarasa ruas atawa kaget ngadenge sorak tanpa katingali jirimna teh. Anu dikirimkeun ku si Jumha anu keur aya dina pangaruh aji halimunan saperti kitu. Sabab samemehna geus nyaho jeung geus kajudi ku manehna kalawan tenang pok aki usin nyarita. Atunya teuing Jumha euy teu apal kami mah. Apanan si laingna oge keur nyumput sakan teu katenjok ku dewe. Lamun katenjok keneh mah hartina aji harimunan si laing teh geus caamal meureun. Jadi dewek teh nyaho di mana-maneh. Cek aki usin bangun anu ngahaja mancing amarah si Jumha. Saenggeus aki usin nyarita kitu hiu karasa harita aya angin tiis nyamber kana beungeut aki usin. Aki usin sabenerna geus apal sarta pikeun manehna mah tadi oge da katempo jirimna si Jumha aya di mana. Samemeh eta angin tenggelan leungeun si Jumha nepi kana sasaran. Hutkap leungeun si Jumha anu ceuk pangrasana si Jumha mah teu katingali ku aki usin. Sakilat harita geus beunang dirampid ku leungeun kenca aki usin. Saterusna pereup katuhuna geus teu bisa dihalangan deui, langsung jebrod kana beungeut si Jumha nepi ka ngoceak tarik nakar. Jebrod. Jirim si Jumha teu jadi katempo deui. Pangaruh aji halimunanana buyar ku tenggelan aki usin anu memang lain tenggelan biasa. Anu pamustunganana si Jumha anu kasohor raja dirajana bangsa teh
teu manggap mulia ngayonan kasakten Aki Usin mah. Sanajan sakabeh ilmu panemu jeung ajian-ajian arahengna dikaluarkeun, angger we teu mampu teu mahi ngayonan pangawasa Aki Usin. Nepi ka antukna harita si Jumha teu bisa walakaya. Sanggeus awakna katiban ku tenggeulan Aki Usin anu dieusi ku tanaga jeung tingkatanana leuwih luhur batan manehna. Gancangna carita si Jumha jeung Bah Jampang anu geus meunang kawirang jeung ngajadi pacundang, maranehna ngaraja ti pakalangan. Teu sanggup ngayonan ilmu kalinuhungan Aki Usin anu leuwih aheng tur leuwih hebat batan ilmu-ilmu nu kacangking ku dirina. Anu saterusna mah waktu isukna Aki Usin jeung Wigena katut si Kardon aramitan ka Pak RT jeung ka Mang Wiharma oge ka sakabeh urang lembur bojong nangka. Pak RT pun kitu deui Mang Wiharma ngawakilan sakumna urang dinya teureun-eureun nyebutkeun nuhun nganuhunkeun pisan ka Aki Usin. Wigena jeung si Kardon anu geus bumela ka lemburna. Saprak kajadian harita gerombolan garong anu digegedugan ku si Jumha teh geus tara kadenge deui. Atuh lembur-lembur anu sok biasa dibadog jeung dirampogna oge ayeuna mah jadi aman teu kawas tihla-tih heula. Anu pamustunganana Wigena jeung si Kardon marilu ka imahna Aki Usin. Nyatana kalembur bojong monyet sabab boh Wigena kitu deui si Kardon. Maranehna ngarasa kataji tur katarik ku ilmu kalinuhungan Aki Usin. Cindekna maranehna duaan hayang miguru mulungan ilmuna Aki Usin. Aki Usin oge ngabaekeun. Anu saterusna mah meh unggal poe Wigena jeung si Kardon digembleng dilatih rupa-rupa ilmu langka ku Aki Usin. Cag lalampahan Wigena jeung si Kardon anu keur nyuprih pangarti nimba pangabisa ti Aki Usin mah urang tunda heula. Insyaallah kahareupna bakal kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun deui lampahanana si Keman jeung si Jalal. Kacaturkeun dina poe harita si Keman jeung si Jalal geus pancep cacap ngajalankeun hukumanana geus 15 tahun ti mimiti maranehna asup ka pangbuyan nepi ka poe harita. Sanggeus buras beres sagala rupana akhirna beral we si Keman jeung si Jalal laleumpang ninggalkeun pangbuyan tempat anu kawilang lila pikeun maranehna dina enggoni ngajalankeun hukumanana mempertanggungjawabkan sagala laku jahatna dina waktu 15 tahun anu geus kalarung. Harita wanci geus liwat sareupna si Keman jeung si Jalal keur dariuk dina bangku hareupeun warung. Si Keman jeung si Jalal geus boga patekadan manehna moal beralih ka lemburna. Maksudna si Keman moal balik ka lembur pamajikanana nyatana ka lembur Puncak Suji. Sabab pamikirna kadatangan manehna moal pati diharapkeun kudu jadi pamajikanana. Jeung tangtuna tetangga-tetanggana oge moal narima. Ngaran-ngaran ka urut tahanan anu kungsi ngabinasa jelema atuh pasti bakal loba anu beka ngewa jeung anu ngajauhan. Jadi arek terus ka mana atuh urang teh Keman? Arek moal balik ka imah mah rek ka mana urang mulang? Cek si Jalal bari ngahuapkeun bala-bala. Percuma heuy balik ka lembur oge. Kalah matak pinapsueun wungkul pastina oge. Mending urang neangan heula tempat keur cicing we ayeuna mah. Engke lamun boga tempat karek urang nyusun rancana keur ka hareupna laal. Jawab si Keman. Da kudu boga duit meureun keur tempat cicing teh. Maksud si lain rek neangan imah anu dikontrakeun atau kumaha? Nya kumangge we masalah keur bebayarna mah. Da meureun henteu jug kudu mayar. Dina urang meunang imah keur ngontrakna oge. Engke meureun
bulanan bulan hareupna. Cek si Keman, tenang pisan jika teh manehna. Lamun kitu mah nya teu nanaon. Nah yakin si laing teu hayang panggih jeung anak katu pamajikan. Dewek onaman mah bebas teu boga anu diberatkeun di lembur oge. Cek si Jalal hayang mastikeun kana pateka dan sobat. Nya ari sono hayang panggih mah tang tuwe atuh lalje teh. Dewek oge da jelema. Ngan kewe lamun geus pas waktuna. Da piraku rek lengo balik ka lembur teh era atuh ku anak pamajikan. Nya lengo oge pantes atuh Keman. Da sanajan aya welasan tahun ninggalkeun anak pamajikan oge lain geus usaha urang teh. Apanan sidik geus balik dipangberokan. Dewek oge paham kadiana mah. Tapi dewek mah dina balikna deui ka pamajikan teh hayang geus sagala boga sagala loba. Loba duit we cohagna mah deuleu. Cek si Keman nandaskeun deui ka si Jalal. Jeup we, si Jalal teu nyarita deui. Sawatara kitu di jero warung katempo. Anu boga warung saurang awewe tengah tubuh keur nguprek mulak-malik goreng bala-bala jeung nu sejena. Sanggeus asa tuluy weh dijahit tina katel. Borolo weh diborolokeun kana dasar warung. Reet kanu duaan bari semu asa-asa pok eta nu boga warung tumanya. Oh, ari ujang duaan teh bade arangkat ka mana atanapi merulih ti mana ieu teh? Cenah cek si ma warung bari maling reret kanu duaan. Kuring duaan nyaeta keur aya dina sajeroning lampahan ieu teh bi. Tapi kaburitan di jalan manten. Kabeneran bugu kuring teh rek tumanya ka ibi eta mah ece teh. Lah bebasnya. Nah ari di lembur ieu ai mah kosong anu rek dikontrakeun kitu bi. Cek si Keman asa manggih jalan ditanya kitu ku nu boga warung teh. Teu ngabejakeun sacara jelas nama. Dan memang teu perlu nyamun ngeunaan saha dirina anu sabenerna. Nyaeta jelema anu anyar keluar di pangbuyan. Sajongjongan si ibi warung teu waka ngajawab kana pananya ti si Keman. Kala ngahuleng bangun aya anu keur diinget-inget. Akhirna pok si ibi warung cumarita. Ari di lembur ieu mah teu aya Sujang. Teu aya bumi anu dikontrakeun. Tapi upami ujang minarian kontrakan mah aya di lembur Balai Kambang. Di dinya mah seueur. Cek si Ece warung ngajelaskeun. Oh, lembur anu palih wetan dan lembur ieu Balai Kambang mah nya ceuk. Nya eta ning ujang apal Balai Kambang? Cek si ibi warung ngareret ka si Jalal. Nya apal we ceuk. Jadi mun teu salama ieu teh meureun anu disebut lembur Cilengke nya bi. Cek si Jalal deui mastikeun. Leres pisan Sujang. Ieu teh namina lembur Cilengke. Masih kalebet ka Kecamatan Majalaya ieu teh. Cek si ibi warung ngajelaskeun. Nya atuh bi, kulantaran geus murid abdi ayeuna bade ka ditu we ka lembur Balai Kambang. Sugan jeung sugan we aya imah anu rek dikontrakeun. Sabaraeun ieu bi? Cek si Keman. Kituna teh bari ngodok sakuna. Sadayana janten 12.000-eun Sujah. Cek si ibi warung. Konjreng we. Ku si Keman dibayar. Saterusna duanana gura-giru leumpang nuju ngetan. Rek ngajugjug ka lembur anu dituduhkeun tadi ku si Ece warung nyaeta ka Balai Kambang. Geningan si laing boga duit man di mana euy? Tanya si Jalal di sajeroning ngalampahanan. Apa nantina uang kas teh dibawa ku dewek kabeh. Paduli teuing da geus lain urusan dewek deui masalah aturan di pangbuyan mah. Rek aman rek teu aman, rek korupsi oge sabodoh. Eta mah jadi urusan si Ecak. Cek si Keman nerangkeun ka si Jalal.
Benernya pokoknya timitip we ayeuna urang geus bebas, geus kembali menghirup dunia luar anu pinuh warna-warni jeung pinuh ku awewe. Tema si Jalal dituntungan ku ngagak-gak seuri. Akhirna jog we si Jalal jeung si Keman anjog ka lembur anu ditujuna. Kamanderan dina waktu marana geus nincak ka jero lembur. Katempo di hiji warung aya sabaraha urang barudak ngorah anu keur ngarobrol bari jarajan. Saterusna si Keman jeung si Jalal nyalampeurkeun. Terus nanyakeun ka eta nu keur ngarobrol. Anu kacinekanana si Keman meunang katerangan ngeunaan tempat atawa imah anu rek dikontrak ku maranehna. Gancangna carita si Keman jeung si Jalal geus meunang imah kontrakanana. Tempatna lumayan lalegah, pernahna rada nenggang ti imah-imah anu aya di lembur eta. Tah ayeuna urang geus meunang tempat geusan cicing ye. Jadi hartina urang geus teu kudu hariwang deui pikeun pangpalikan Keman. Tapi saterusna naon ieu nu bakal dilampahkeun ku urang ka hareupna man. Sabab apanan cek tadi oge ieu mah imah teh kudu dibayar kontrakanana sabulan sakali. Anu gedena 100.000 cenah euy. Di mana urang meunang duit teh teh. Cek si Jalal nagrakeun kapanasaranana ka si Keman. Lah si lain mah geuning bodoh Jalal. Make jeung nyebutkeun di mana sagala rupa. Ari keur waktu ti heula basa urang can asup ka pangbuyan. Naon anu dilakukeun ku dewek jeung si laing sangkan menang penghasilan, sangkan menang duit, sok naon. Jadi maksud si laing teh urang duaan kudu jadi tukang babadog rampok jika baheula deui, kitu lain. Cek si Kardon, cek si Jalal netep seukeut kana beungeut si Keman. Atunya narek naon deui. Coba we ku si laing pikir, keur waktu teh heula. Waktu urang can dibui apanan sakitu hesena neangan pagawean anu normal jiga batur teh. Komo deui ayeuna nyasatna urang mantan narapidana rek saha manusana nu percaya nu daek ngagawekeun ka urang. Cek si Keman ngajentrekeun jika bener we pamikiranana saperti kitu teh. Padahal sagarupa oge kumantung niat tur patekadan. Lamun niat bener-bener rek tobat jeung insaf mah nya pasti batur oge moal hayo we caruriga sumawona mikangewan. Tapi da geuning kitu pamikiran si Keman. Istilahna kaluar ti pangbuyan teh kalah beuki neungteu teu boga pamikiran kana tobat. Oh gitu. Nya dewek oge satuju we ari patekadan si lain kitu mah. Da jeung nyana rek kala duit ku cara naon deui lian tinggal bangsat jeung ngabegal mah. Ongkohanan digawe teh da kudu boga keahlian. Sedangkeun hari urang duaan apanan teu boga keahlian naon. Ka sawah teu bisa kuli bangunan moal aya nu mawah. Jadi pagawe pabrik teu boga pangalaman, bener teu? Nya matakna geus we ulah loba pikiran nu lain-lain. Pokona teh miti penting isukan. Urang geus kudu ngamimitian ngajalankeun deui pagawean urang jiga baheula euy. Kulantaran ayeuna mah geus peuting, dewek mah geus tunduk mending urang harees we. Tapi nalika keur kitu no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.